Duh, meni cerah kieu aya nama cuaca teh. Geunaheun secara kamari cerah nama cuaca, tapi tidak secerah hatiku. Heeh nya. Kamari mah hujan wae. Cobalah longsor deh. Heeh. Bencana di mana-mana aya nama. Kaitu ka dieu oge hararese ngalengkah teh. Urang mah geus beak kebon raja 5 hektar di ditu. Batur. Heeh deh. Boga bana saeutik lendis pake ngajedog. Dah rese usahana wayana mah geuninganan. Pan aya motor lin itu motor naon geuningan. Pan eueuh dianilkeun geus nungtut beak teu tinggal knalpotna we. Sebleker na hungkul. Eulah aya namanya urang kumaha da geus guratan hirup urang meureunna jalani we. Urang ayeuna. Ayeuna mah kumaha deui da meureun. Aing kaluman hirup teh. Dengan usaha hese deh. Goy itu hanya. Siga aya barudak euy. Sampeurkeun lah kedeung euy Duh, ngiluan euy. Yakin gareuna hirupna teh euy. Nyara rantai teh cara deek. Dekarieut usaha ieu teh duh. Pak Goy teh. Boro-boro genah Pak Goy di dieu oge keur nadu ngasib tah jeung ieu. Rajen namahan jelema sarua ngadu pangaripuh deh kah. Lain mau kadaharan, mau naon ka dieu lah mau masalah. Aing mah. Heueuh cek tadi nama ulin ka dieu teh rek ieu rek neangan usaha efek teh sarua nya keur ripuh. Duh. Dah yang udud teh jeung ngopi. Boga udud teh sabatang mental lah. Heuh aya ieu asana teh sabatang deui. Kela. Heuleung Pak Goy boga keneh udud. Setengan mental lah. Orang setengan daweuh deui. Orang bagi 3 ku deek. What? Anjir, iya. Kumaha ieu teh lieur pisan. Budak teh. Ieu mah jang naon? Jang ieu mah kana irung ieu mah kita. Anjir. Aya nu leuwih putih deek gini kan. Ikut dibagi ieu. Ya udah kan. Ini teh langsung kena bibir. Kena bibir langsung. Da bingung we rokok sakit. Moal ngeunah dia teh we. Kumaha nyunutna? Nah. Dewe kah hanes ku dewe dibagi 3. Geus mah udah 2 aya meureunnan dewe. Bong kana hiji teh dewe kah. Deu hargaan bagong. Asa aya pagawean. Gajihna gede asa nu mananya? Di mana? Di Kamboja. Kan batur ge jarang balik deui nya ta. Kunaon? Betaheun lin. Apa duitna diwesalkeun? Heueuh meureun diwesalkeun. Ting kawin deui di ditu. Teuing da eueuh kabar teh nyaho ari eta mah. Ripuh kitu mah dewe kah. Sieun di ala ginjal. Si Dudu tuh. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti mana sih mah make mantel? Aing mah hareudang ningali lagi. Panan hujan mang di Lebok Cihiru. Hah? Eta mah naon maneh eta? Nggak sebelahnya mang di kebun Bantur. Balanya naon maneh itu di kebon. Tah balanya ieu mah. Mana? Peng balanya sengit teh mau kitu mah. Pan kebun Bantur teh kebun Batur mang. Arek mere si Ilama lain daun sampu maneh teh. Naon mau daun sampu wae. Pan ning ilan naik darah mang. Lain naik darah ke head meureunnan sia teh. Kurang darah sia mau ngomong teh. Diuk. Tah, eta mah ieu urang sagunuk ieu. Kumaha ieu urang ke rencana ka hareupna. Kumaha we ieu mah teh na meureunna. Ma Allah we ieu mah. Mana rek kumaha tuh, Dut? Aduh dot hayang ngamar nang ila we. Ayo. Urang ngalamar si Ila. Ayo, Dianter ku aing lah. Yang kawinnya dibikin kawin dianter lah kawin mah. Kala euy. Tiraku aing arek ngaramal make nu kieu bajunya. Heraan nanti lagi ga aing mah. Amal sia mah goblok. Alamar meureunnan sia mah. Ketang banyak cip aku ngerakeun.
Iya we, banget 3 alian loh. Semua. Orang briefing lagi mah di ditu naon kieu ngarakeun kantun we, tinggal ditatona teh. Di itu di malam yuk. Oh itu pede mah. Telan kim. Geus ya teu pede komo aing. Nang boga baju alus tuh. Era kim. Atuh ja, per aku make baju nu kitu kos nu burung bae kami kan teur lagi. Sia mah, sia nu arek ngelamarna kehead mah. Aing anu riweuhna. Kan boga bahas. Yang baju orang jemaah. Yang baju paranti jemaah kumaha sia teh? Anu bodas mah. Kehead mah sia sarua ngaledek ka aing eta mah. Pan aing mah teh gimana? Kehead teh. Aing sia. Oh meureun ja, hayang make baju jubah, tur aku ngelamar make baju jubah bodas bae, mau gaya bagus teh. Aing pikiran deui. Oh. Beban amahan pisan ieu mah beuki berat beban gitu. Enggeus we lah meni rupa-rupa teuing maneh teh hayang make baju jubah teh naon teh nu bodas. Hewe urang nginjem ka itu baju naon nu penting mah rapih we. Atau make ieu make mantel atuh. Sanggup mah. Engke lah gampang mikiran baju mah. Enak orang jadikeun heula we, main urang kalbak. Hayu lah enak mah. Urang ieu we, urang ini heula lah. Berangkat lah. Ya atuh mus barang oge. Kemana sih eueuh itu? Kemana sih bate eueuhnya? Teuing kemana geus barang oge kantong we cenah ge arek buru-buru. Kumaha nurut eta we nuturkeun bareng ke? Kemana di si Dudut oge deui? Dut. Buru atuh dieu. Madem teh mah. Anjir. Sangka euy mah di dangdanan mah euy. Ieu gaya. Ada ngeureuy we. Ngeureuy. Kumaha si eta soga ke nuturkeun. Ayo ti Marawisna mana? Aya beres di telepon tadi geus datang ka dieu. Jika itu geuning tuh. Heuh, beneran. Kita siap gini eta. Ayo orang berangkat ayeuna. Ayo. Apa mana ayeuna? Tong gempernya. Siap dong. Weh, tungguan dewek. Siapa ditungguan tadi? Untung we can nepi. Pan ieu dewek kemang yang si Dudut. Kemang dia kan. Yo, Kok teu diuk-diuk acan mereka. Ini awewe eta. tenang dulu tenang. Pakai orang ini kadukun orang berangkeun eta awewe lah tuman. Kela, kadukun teh pan kudu make duit beureunan kumaha teh? Urang keripuh kieu. Bae lah make BPJS. Ting bisa ting mah. Aing mah bisa make BPJS. Ku aing lah jelema teh gitu mah. Tenang ku aing. Ayo, orang balik ke enam. Aing asik sudah hidup. Saha di temen nelpon teh. Halo. Kela, tong makan ngawangkong wae, Kela. Ke di palabuhan heula ieu. Awas, ombak, awas ombak. Tong tengah teuing. Kasarisi. Aya naon ieu teh? Aing lagi. Duh, deka kamarinya. Anak ses bebeakan nyewa marawis. Kumaha belan nganyuk ngahutang nyewa marawis teh. Oh, aing menurut teh kita diuk acan agoy awewe naon kitu. Akarakeun mah jelema kos kitu deh. Duh, deka si ijal ka mana nya we katingali can datang-datang. Heeh, teuing ka mana si Ijal teh? Eueuh, ting sare keneh meureunna. Kamari maneh ayeuna si Ijal eueuh teh. Ayo luplep. Ayo, telepon teh. Bah, nuhun bah. Bade ngeureuyeuh deui nya. Assalamualaikum. Di jalan imah dukun ampun jangan-jangan. Dut. Nges kemana mah? Di mana sih ini setepannya lu bar jang maneh? Aing mau bebelan asruk-asrukan kan ubala jang maneh teh. Ayo angkat itu aya namanya. Tuh geuning itu, tos di mana mah dak. Mesti marana teh. Ieu ga aing teh geus ti dukun teh euy. Aing karunya kasih Dudut. Begitu-gitu ku batur. Anjir emang aing ge galak kasih Dudut tapi nya ga euy. Ngan ieu dukun mere ieu teh ngaon jerona bade ku aing ulah dibuka itu. Dukun. Boga duitnya maneh. Pan teu boga duit lin kamari ngomong teh. Make ieu teh make BPJS ngan dukun eta teh nyaon cara ngagesekna. Ngan di eta we dipuangkeun di BPJS na mah dianyuk.
Kira aku keren pakai BPJS. Dianyuk dinya. Ah, mal mati deh kayak mal. Sok aya nama orang buka we, ih hayang nyawa ya mah pas dudutna buka. Di dieu. Tah, ya cai geuning. Kita mani meureun mana jeung cita si beungeut. Tapi wadahna ge kieu Pak Goy. Dukun teh teu modal rek tah. Ah, ngaranna ge dianyuk. Tah, naon hiji deui? Anjir kaca ieu mah. Kita ngaca meureunna ieu makasih dudut dukun teh. Ini rata dukun. Calutakna we. Goblok dukun teh eta mah. Anas mah aing asuk-asukan kanu bala. Ieu mah kaca kieu. Nyir. Calutakna dulu mah aku aing ka dukun teh. Tapi urang ajaran ieu macaina. Urang ieu ajaran manikeun. Biasa sok diburakeun li dari eta mah. Aduh, marem. Kayak orang setelah ku amang cing. Sia hirup pekernya nya teuing. Ayo jal kacana jal. Oh dia. Tah, dut ayeuna maneh ngaca. Nya mang goreng. Oke, cara nama dukun teh tah nyadar diri meureun ya. Kalau apa yang dukun. Dukun teh mah naon kos kitu patut. Mungkin yang deui lah dukun ieu, dukun anu mati. Kamari geus 20 sabaraha 28 dukun ya. Ke 30 dukun jejegeun ka 30 sugan alus. Ja, kagok kurang sabulankeun lah. Lah, kumaha we cara nama. Ingat teh kuatnya ya hata teh budak awe kamari. Begitu-gitu sih ieu sih Dudut. Kasih mang untuk semuanya. Ih hujan aing mah turun heula yuk di dieu heula we daguan. Nya hayu orang nyuhan. Hujan nih. Iya hujan kumaha tuh. Sesahan can dijahitan di aku mah. Ih. Mantosan heula root sekedap. Aku mah dingin. Aku mah sayang banget sama kamu. Ya aku ge sayang banget sama kamu. Ya terus root tuh orang we yuk. Ya tuh tarik ting atau mau motor naik ke labu gerak. Penuh nanti can nikah. Tetanggana kadikeun. Kamana baru udah kita arah reueuh. Geus barang oge. Doma sing berele, ayam sing koceak. Kurang paraban heula kamararana. Ieu teh arah reueuh kieu. Kamaran hayam. Gak. Hayam ka eueuh hiji acan kamaran aing mah euy. Anu ngono ge eueuh ieu tuh. Heuh, deka ka mana tuh jal aneh deka. Wae nu maling deka. Hah? Aing mah ceruga ku bieu euy. Ah biul ti mana? Pan maneh biulna oge. Wah, bawa edan bieu we. Pan eta buksia jiga ganggarangan. Wah, goblok sia mah. Ayo urang bebeja ka oge ah. Di marana mah sedak. Geus barang oge lin paraban hayam naon. Domba sing berele. Eta ningali hayam, eueuh beak teh hiji-hiji acan ting kamarana. Beak kumaha ieu teh? Makanya teh hurip si Dudut. Beak tingku maling tingku biul. Aing mah nyaa atuh sakitu lobana eta hayam. Si Dudut ka mana? Eueuh geuning ti jeung maraneh. Teng ka mana teh tadi ge eueuh si Dudut mah. Teu ningali. Itu juga si Dudut tina leuweur mobil sare. Gerak. Mana itu leh? Gerak itu ya. tadi jeung mau. Cirit watur mah ditekeanga. Urang ieu urang hudangkeun. Si kehead. Sok, cuk, hudang. Hei. Hudang. Woi. Hei. Hudang. Apa sih coba. Mana Neng Ella? Neng Ila mana?
Ngimpi sirit sama meureunan. Karunya teuing. Buah gelo euy, adi aing teuing. Tadi teh keur ngimpi indah, sang indah-indah. Ngimpi naon sia teh? Ngimpi jalan-jalan jeung Neng Ila. Oh, ngimpi mana teh. Karunya teuing. Kuat ka impi-impi banding kebogo ka si Ila eta. Bocah terap tambah ti dukun teh. Aduh. Ayo ini tah ayam beak siap. Si Dudu teh geuningan. Teteangan. Di mana sih teh? Mau ke luar mobil. Nih juga naon di luar mobil. Yang ku selang. Siapa hayam beak oge. Hari jual ke abi, duitan dibikin ke Neng Ila. Sia mah ayam urip sia ge cenah dijualnya. Her mas ya. Sia dah. Sia.